Kebal-kebal tip jangan hayang ih. Kedeng Siran. Mantap tip. Atuh ulah cekalan bae tip bagian aing. Iye. Gus sotik bae mah. Can nyampe tip. Beuh, jauh nongkrong na bari ngopi. Oh, Met, tadi aing boga duit goceng, terus kuing dipake belikin kopi, be. Oh, Diuk met, ngopi ya. teruskeun bae. Sore-sore bae nya. Aing korema geus eueuh waktu nongkrong saria. Tas ya, emang sih ka mana kitu? Kos teh masih sibuk bae. Aing dek nangan si Sela heulan. Aing kangen jasa ka Sela, aing gerang budak bae. Karek bobogohan geus laju hayang murak bae sama Memet. Kunaon kitu? Ka boga aing sirik sia mah. Sirik cenah. Geus lah. Sorry bae nya. Ayeuna aing teh bisa nongkrong heula nya saria. Dadah jomblo sabun. Balagu si aing boga ka bogoh Memet. Moal kebal ge si Memet mah mantek diputuskeun tip. Piraku karek bobogohan geus laju hayang murak bae. Emang si Memet mah kuduna ulah diberek ka bogoh, be. Karunya ka bikangna atuh matak beak dipura ku manehna. Kuduna si Selama bobogohan jeung aing tip. Atuh lebih karunya deui, bek bobogan jeung sia mah. Lebih karunya kumaha sih Tompel? Karunya, bek, si Salama geulis piraku ka bogona kos kieu. Kos endog puyuh. Eta sia pinekeun. Mending pel aing mah kos endog puyuh daripada si Memet kos bedul buntung. Oh, sinya 11 12 bek jeung sia. Geus dikentang kopi lah udah cekelan bae. Kopi menang muli aing. Aing heula lah. Getik bae sih mah. Aduh, malah ngeraja. Geus dieukeun HP aingna geus paeh mah oraina. Duh sel, benjo hayang main deui, penasaran. Ke bae isuk deui, aing kesel jawab tong operan HP mah. Kudeung Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebeneran tas sel, kabogosnya datang. Kunaon, Jo? Aja kulintas si Sela. Atuh siap, Jo. Bogo, emang kadi ge aya kajak ulin ayang beb Sela. Anggeus, kira ditu ulintas jeung ka Memet. Kadikeun heulan ge HP aingna. Ulin mah ulah mau HP lah, nya ka Memet. Sel, ulin mah ulah mau HP atuh. Sok kesel teu mawa HP mah. Moal kesel ulin jeung aing mah. Sia lamun kesel ke sia ku aing diopenan. Ngopena naon sia? Engke ku aing sia dipesek bari ditindihan. Mantep kelar meureun Sel. Mantap kelar naon nu aya paeh aing ditindihan sia mah. Nya. Berarti ulah ka Memet anu nindihan siana. Mending siana sel anu nindihan ka Memet. Nah, boleh. Cerdas ya, Jo. Iya dong, benjo gitu loh. Jelema dan sia benjo, embung amat aing nindihan si Memet, bakal kangenahan si Memet aya kitu mah. Kok kangenan ka Memet sih? Kan sia lah anu nindihan ka Memet. Berarti sia lah anu ngeuna bisa njot-njot ada beteungna. Geus lah ganeng, geus mentak moal bener cacahan jeung sia mah. Hayu Met ulin lah. Ayo ge. Ka Memet, lamun ngajak si Sela ulah poho jajanan batur. Siap, Jo. Bisi kuru ke eta si Sela lamun teu di jajanan mah. Tenang, Be. Ulah tenang-tenang, ka Memet boga duit ento. Boga, Jo. Jangan jalan sila doang mah. Mau bener. Bener. Geus aya ka Memet boga duit mah. Coba benjo minta duit 2.000 be. Beli ciki. Ujung-ujung nama malak si mah benjo. Kajen lah, mumpung-mumpung. Anggeus, si Jo. 2.000 jeung sia. Asik, emang ka Memet doang anu bager mah. Beruntung Sesel boga kabogoh kos ka Memet mah. Kajenting beungeut kos sasalalai ge. Tas ya. Lamun si Benjo ngomong. Enggeus Met. Ih, ku galak sia mah. Si Benjo na ngaledek Sel. Piraku banget aing disebut sasalalai. Geus antepkeun, mangkana sia benjo aing ngomong lo sok ngasal. Nyaho, lamun lain dulu si Sela ditekat atas ya koeng Jo. Maaf. Nuhun tapi na ieu duitna. Si anjing bayi dinya ulah turun kami. Moal. Geus ayo Met. Ulah sampe lobet si HP aing jo. Moal. Di dieu heulan urang Sel diuk. Dek naon mah di dieu? Ngeunaheun di dieu Sel, rehe di dieu mah resep. Resep naonna meureun? Resep lah, mulai nu ngaganggu. Mulai nu ngaganggu. Yoi. Dek naon emang urang?
Sel, Naon sia? urang kan geus bobogohan. Menang meureun aing hayang ngasaan peutik be. Masaan naon sia? Ih, pelosok macem-macem sia met kerek dibobogohan. Peutik doang ngasaan. Sigana mentak pelam mun bibir sia Sel. Please, peutik be. Oke, tapi sekali bes yang nyiumna. Oke, tak masalah. Ulah penasaran teuing be. Geus geura ge. Asik. Eta sia. Tega amat Sel. Aing nyium sendal. Atuh lagian sia ku hayang laju macem-macem bae ka aing. Parah kakak bogo sih gitu sih mah. Sungguh terlalu. Geus geura belikeun aing minum heula atuh, haus aing. Oke, tapi mata si keceng minum si adeknya dicem ku aing. Geus geura ditu be meuli cai minum heula. Oke, aing bari meuli kopi supaya makin kelar. Meuli permen nu seungit, sungut sia bau bang kecucurut. Eta sia, sakit-sakit Sel sungut aing. Seungit naon meureun? Geus geura ditu ih aus aing. Oke, tapi inget ya, ke aing dek bari njem ku sia. Bawel sia mah. Oke, aing gitu mah semangat ya, dek jajanan age. Geura-geura. Siap, my love. Aduh, paeh deui main orel lah. Barusan jadina aing main di paeh bae mah. Lah, Jo, apa saya sih tak? HP Sela, Mang. Oh, kemana sih Selana? Ulin nya ka Memet. Ulin. Oh, Coba kayak nginjem. dek naon sih, Mang? Hai ngadengin lagu yang di YouTube. Kelar kayaknya ngadengin lagu Jepang mah. Kos nu ngarti kana lagu Jepang. Ngerti lah, mah. Jo, tong cokotin handset yuk di jero di kamar. Kiri asana aya ge urus si Sela ketinggalan. Cokotin geura. Oke. Kom. Nah, mantap ya mah yuk. Ih, herang ya mah bigang he. Budi ini semok, jumur gede. Cilok nyising si gana yang mah bigang. Yo, Nah. Sih, intip-intip. Mang, suara naon tak? Mas Andil. Eta suara naon? Nah, si Jo nggak ganggu bae. Eta suara naon, Mang? Kok aya kitu? Emang kadenge ku si Jo? Kadenge lah, orang handset lagi itu dicolokin ke Mas Andil. Astaga, pohon amat yang Jo. Ya ampun, Mas Andil. Malah nempo film jelema nu cocolokan, Pan. Pamali mah cak burung ngaji ben joge lamun nempo film jelema nu cocolokan. Mau siekeun nanggung Jo resep eta ieu. Embung lah, dibejakeun ku benjo kasih Sela lamun Mas Andil nempoan film jelema nu cocolokan. Ulah Jo ieu geus kadikeun, keur kagok ieu. Embung, geus lah benjo manuk ulin. Ieu HP-na nek bikin kasih Sela. Dasar mamang on otakna mesum. Daripada sia otakan, kolot-kolot terus bae gede. Benjo. Benjo sama kitu eta ngartikeun. Aing kemana ya ngalampiaskeun nang sieu mah. Kenaon eta si Sela? Waduh, bahaya eta mah. Kayana si Sela jeung Ka Memet keur berbuat mesum eta. Udah divideokeun ieu mah. Aduh. Ngenahan tomet. Ngenahan Sel, terus Sel deui. Terus Sel. Terus Sel.
pel. Hatip gawat. Gawat nahan, Pejo. Banget kan sobek teh gawat. Pas ya jelema edan datang main banget aing gawat bae sama Benjo. Emang bener sih Bek, beungeut sama gawat. Kudu dibawa ke rumah sakit tuh, beungeut nage tutung kos tangkal kalapekas sambar gelapa lodo. Ih, pinekeun setompel. Emang bener Subek ya. Tapi beneran emang Hatip seriusan. Ka Memet jeung si Sela di ditu keur mesum. Nu bener si Benjo. Oh, tuh bukti videona tah. Tah. Ai, Parah amat ya si Sela jeung si Memet. oh parah ieu mah. Wah. Wah, tinggal si Bener Memetnya. emang Sandil. Mang, gede Bang. Naon sia? Mang. Si Sela jeung ka Memet keur mesum, Mang. Hah? Mesum? Oh, tuh, videona tuh. Eta sia haram jada amat eta si Memet, hah? Geus wani ngajak si Sela ke kituanan. Oh, Dil. Sameme manena si Memet nyangan si Sela, manena geus bebeja ka kami dek murak si Sela cenah. Waduh, tuh bisa diantap kendak jelema ku si Memet ieu mah. Oh, Dil. Geus Mang, tangkeun bae ditu ka Memetna gebugan tuh, Man. Oh benar, hayo Jo. Ih, Mang Sandil belah nu kan itu beja mah lilu. Ih, si Sela kan dulur urang Jo. Urang boleh cicing bae. Pugu beja mah sieun ka Memetna. Ya ampun, aing mah pusieun be sieun. Keur kieu moal sieun-sieunan Jo. Eta budak lu kan geus bukti nyen salah. Eta budak lu kudu dibere pelajaran ku urang. Nyaho Benjo. Pokona di lembur ieu anu berbuat maksiat, pek-pekan bae Jo tuh man. Dek jawara ke, dek anak RT ke, dek anak lurah ke. Pek-pekan bae tuh man kesitu mah Jo. Betul. Ulah mandang-mandang ai jelema geus berani ngotoran lemur urang mah. Oh benar Bek. Ayo Jo. Embung geus Mang Sandil beta jeung budak. Ampun aing mah hi. Honggas dah urang bet ke si Memet yuk. Ayo ge, greget jasa aing ka si Memet. Pokona lamun si Memet ngalawan, kurang laporkeun bae ka Pak RT supaya diusir teh di lembur ieu. Honggas ayo. Setuju aing peling saya. Geus ayo. Tadi HP tah jeung barang bukti. Oke, ini jadi dibuk. Beling hes lah. Geus Met, mending sia balik heula ditu eta calana sia baseuh kitu. Oke. Woi Memet. Haram gak ada siang. Ada siang. Aya naon sih? Caklan Bek, Dep. Lah kamu eran sia lah. Siap. Del, tonjok bae sepuasa sia. Oke Bek. Nanaonan sih? Dil, sia naon sih? Pugu-pugu ngeroyok si Memet? Nyaho, sama aing naon sih? Met, si ulah belaga polos, pakai nanya di salah sia naon. Nyaho, geus Del, bikin Del videona Del. Ya, jelek ku sia kalakuan sia duaan ya. Sia duaan ngisi-ngisiin lembur ieu bae. Tah, jelek ku sia tah, Met. Salah jelek ku sia. Sia ndek ngalas kumaha deui, geus jelas eta buktina sia duaan ngotoran ieu lembur. Sia di sela itu nya kakak sia. Dil, ieu mah salah paham saria. Salah paham kumaha sih maksudna, bukti geus jelas kitu. Dengekeun aing heulan, kuing dijelaskeun. Jadi kieu Dil ceritana. Tara. Dia It's. maaf Met, maaf. Panas. Kumaha? Soto aing panas. Kumaha atuh Met, teu sengaja maaf. Geus Met, ku aing ditiupan atuh. Oh, segera. Geus teu kuat. Pas jasa soto aing. Tiupan. Jadi kitu Dil, dak ceritana. Oh, gitu. Sia ulah main hajar bae, ieu fitnah ngaranna. Nyaho sia. Hampura tuh, kan kami matonya ono sebenarnya. Oh, Sel. Saha sih nu videokeuna? Perasaan tadi ya HP aing diinjem si Benjo. Pugu si Benjo anu videokeun Sel. Terus manehna ngomong ke kami bahwa sia duaan keur mesum. Eta sia berarti beang kerokna si Benjo ieu. Oh, Sel, si Benjo ieu beang kerok kalau kumaha ge. Met, aing minta maafnya. Oh, Dil, berhubung sia dulu Sela, poing dimaafkeun bae lah. Aing ge minta maaf, Met. Oh, Met, aing ge minta maaf. Kami salah paham. Maaf sia. Geus, Met. Nanaon ge ieu mah gara-gara si Benjo, budak mah ngeun salah paham doang. Oh bener Met, si Benjo ke ku aing dibere pelajaran lah. Tuman geus mitong sia duaan. Oh, bener. Geus hayu tangkeun si Bejona yuk, tuman. Ayo ditu. Sel, Atit. Karunya amat si Met. Iya Sel, tarangan segala Atit. Lainna tadi si Sandil nonjokan beuteung doang karena beungeut mah henteu. Oh sih, emang sengaja sih. Aing mah hayang dimanja be ku sia. Ih, Memet. Aduh, Atit tahu.
Sia teh ogoan. Kajelah ogan heutik mah kakak bogoh. Aduh, Atit, ini Atit ayang. Nangtung. Wah, aku naon sih? Aku naon sih? Aku naon sih? Emang Benjo salah naon? Salah naon siang geus mitna si Memet jeung si Sela. Si Memet jeung si Sela mah lain mesum na Benjo. Minta naon sih? Mang, pan Benjo alo mama. Bodo amat ya, jadi tukang pisang atletik Badung sih ya. Mang ulah mah. Cicing. Terus aku kencang kalian dah. Please, please, Benjo alo mama. Geus mitna batur sia. Bang, celana ayo bang i. Benjo malu tahu